Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra pemirtub urang ngadongeng deui. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jawara ti Paguron Tepas Sunda. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Tong hilap ku Mang Guru diantos jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe. Mohon diantos subscribe nanya di channel Dongeng Mang Guru. Nah, gitunya. Mudah-mudahan sasiereun sabeuneureun ieu dongeng sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana mana. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub Dongeng Mang Guru, wanci geus nyedek kajanari pangeus lembur ti sastra geus kabeh pareureum kaasup Jang Pringga ngan pedah parijang Pringga mah lain peureum alatan sare tapi keur mujas medi mantengkeun cipta rasa nggoning masrahkeun diri kanu maha kawasa. Dina kaayaan kitu cileug di hareupeun Jang Pringga ujug-ujug aya Wahaji kalayan teu ngomongna naon geup Wahaji nyekel pigeulangan Jang Pringga. Jang Pringga mah ngan ukur bengong seot karasana ku Jang Pringga dirina asa di bawah hiber serab sakedeung nepi ka teu katempo nanaon. Ilang kaserab Jang Pringga jeung Wahaji anu teu leupas nyekel pigeulangan ujug-ujug geus aya di hareupeun Kabah. Balungbang timur plung-plong tetempoan aya jalma saurang-urang acan ukur dirina jeung anu jadi guruna. Sakedapan mah Jang Pringga ukur molohok berbei tegugur teu angin cimata ujug-ujug ngalembereh mapai pipi kabungah kasono anu teuing bungah atawa sono alatan naon ujug-ujug minuhan lelongkrang rasana. Dibarengan ku murubutna cai mata Jang Pringga nuturkeun lengkah Wahaji anu nungtun dirina muteran Kabah nepi ka 7 kurilingan. Rengsek ngurilingan Kabah seot siga samemehna Jang Pringga asa dibetot serab sakedeung nepi ka antuk nama jileg dirina geus aya deui di kamarna. Ari Wahaji mah eueuh teuing ka mana. Masya Allah, Jang Pringga hulang-hulang sorangan mikiran kejadian anu ceuk keneh karandapan ku dirina. Keur anteng ngahuleng dak dubadakan di luareun imah kadenge aya sora anu saheng kalayan teu ngahaja-haja ngagunakeun panempo batina. Jang Pringga pohara ngagebegna sabab di buruan imah dipipir jeung di tempat anu ngurilingan imahna ngagembung jalma-jalma anu kabeh marake pakean syai. Jang Pringga ngaguk-guk ceurik sanggeusna nempo kaayaan eta jalma-jalma anu pohara pi kawatireunana. Aya anu sompak pipina, aya anu tarutung awakna, aya anu buruk leungeuna jeung sajabana. Kabeh teu sirikna careurik menta pitulung jeung menta didaroakeun ku dirina. Ya Allah, naon atuh ieu teh abdi mah teu ngartos. Gerendeng Jang Pringga dina sela-sela ceurikna jileg di hareupeun Jang Pringga
ujug-ujug ngajega jirim dirina jang pringga kurang kerung. Jeleg di hareupeunana ujug-ujug ngajega jirim dirina jang pringga kurang kerung sabab eta jirim dirina anu asal namangan ukur make pakaian syai kiwari mah geus robah make jubah raja malah mah make makuta sagala rupana anu cahayaan matak nengteremkeun ati dina mangsa harita. Ret kakatuhu ret kakenca jeung ka tukangeunana kamana wae jang pringgan yang hareup jirim dirina aya di mamana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tunda heula lalakon jang pringga anu keur ngarandapan pangalaman batin anu teu sabongbrong jeung kalolobaanana jalma. Ayeuna urang samper heula kaayaan Jang Gandi di wewengkon Pileuweungan. Jang Gandi guling gasahan teu bisa sare, pikiranna nganteng wae kaneng Arin wanojaran cunit anu tewaleh jadi panjileukan hatena. Atuh Arin atuh dagoan akang atuh berendengna Jang Gandi kalayan sorot mata nu pinuh ku pangharapan. Reup Jang Gandi meureumkeun matana maksudna marek sare tapi keukeuh teu bisa. Gambaran Neng Arin ucang angge wae dina kongkolak matana antuk namah parat. Jang Gandi teu bisa sare nepi ka datangna wanci subuh. Den, aya sora si Oting anu nyalukan. Donemalan Jang Gandi gura-giru kaluar ti kamar. Rek ayeuna Den, tanya si Oting anu katempona geus saged. Heeh atuh, geus nyiapkeun bekelna atawa acan atuh, keur di jalan atuh. Geus Den. Tembal si Oting bari nembongkeun gembolan anu dibawa. Ela atuh dagoan sakedeung atuh. Jang Gandi gura-giru asup deui ka kamarna. Sanggeus aya kana sababaraha kedapan, Jang Gandi ngurunyung deui nyamperkeun ka si Oting. Hayo atuh, sorting hayo atuh. Moal ngabejaan heula nu sejen Den. Lah atuh, teko atuh, tegas nyarahawan. Iya atuh. Si Oting ukur unggut-unggutan, sanggeus nutupkeun panto imah, duana ngagedig ninggalkeun panganjerkanana. Si Oting leumpang pangheulana, leungeunna sibuk ngeprisan cai ibun dina dangdaunan di jalan anu rek jadi liliwatannana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, panon poe ngarayap marengan kahirupan manusia jeung makhluk-makhluk anu liana. Mangsa panon poe geus lingsir ngulon, Jang Gandi jeung si Oting geus jauh ninggalkeun padumukanana. Rada heula Den doh, teu kuat capek. Jang Gandi teu nembalan, gek dina handapeun ieuhna tangkal. Si Oting oge nurutan diuk, anu saterusna mah muka gembolanana. Dar heula Den ah, cuk si Oting ngasongkeun timbel. Han sok atuh, ti heula wae atuh. Kuring mah acan hayang dahar atuh. Tembal Jang Gandi bari ngarongkong wadah cai. Teu ngomong deui si Oting nyelebak murak timbel anu jadi bageanana. Lila keneh atawa sakedeung deui atuh, kalembur babakan berewak-berewok teh atuh, tanya Jang Gandi. Babakan ladok Den. Wah lila keneh Den, karek setengah perjalanan. Atuh, engke saupama dewek paamprok jeung si Arin atuh, mamang mah jog wae atuh, rek balik teu heula oge teu naon atuh. Cok Jang Gandi dari pisan. Ari si Oting mah rada bengong, mangsa Jang Gandi nyebut mamang ka dirina teh. Nya kumaha alusna we atuh Den? Tah atuh, bisi butuh duit atuh, keur barang beuli atuh. Cek Jang Gandi ngasongkeun duit anu kawilang loba.
Doh, nuhun den, nuhun. Nuhun den, nuhun pisan den. Si Oting kalayan siga anu bungah pisan nampahan duit ti Jang Gandi, pikeun si Oting jeung balad-balad nama bungah pisan boga pamingpin samodel Jang Gandi teh jelemana teu loba carek jeung teu hese barang bere asal ngagugu kana sagala parentahna bari jeung tara mendeng teuing tutah-titahna oge. Sanggeus ngarasa cukup ngareureuhkeun kacape, si Oting jeung Jang Gandi neruskeun deui lalampahanana. Ari jalma anu rek dijugjugna mah nyatana Neng Arin anu aya di lembur babakan ledok. Harita teh keur parabot kulub suuk jeung kulawargana di tepas imah. Paling oge tujuanana hayang nang teremkeun hidep ari Jang Pringgama. Komo ari pihak lalaki mah kudu loba bekal itu ieuna mangsa rek nanyaan dina enggoning rek mileuleungkeun awewe teh. Keun we teu kudu diburu-buru karunya sajabati eta kapanan bapak oge can siap dina perkara waragadna ari ku ayeuna mah ceuk Kang Yaya. Mangsa Neng Arin nepikeun caritaan Jang Pringga anu cenah mah saupama kababakan ledok deui rek bari sakalian ngajak kolotna pikeun nanyaan ka dirina. Nya Nyai keun we dangke oge ari geus jodona mah moal ka mamana. Nu penting mah hidup duaan, sing bisa ngajaga tresna, sing bisa silih percaya, sing sabar we teu kudu gurung gusuh nya Nyai. Doakeun deui sangkan emak jeung bapak buru-buru aya milikna tah kitu Nyai, ceuk Ceu Ayu milu mairan. Neng Arin ukur unggut-unggutan tapi sok sanajan kitu teuing kunaon ari hatena mah bet banget pisan percaya kana omongan Jang Pringga anu cenah mah moal lila deui rek datang jeung anu jadi kolotna geusan nanyaan ka dirina. Sok sanajan wawuh karek mimingguan, tapi kapercayaanana ka Jang Pringga mah geus pohara pisan gedena. Geus anggeus sabaraha petak garung anu digarap teh? Tanya ku Wusuhat. Lumayan tos rada lega Pak, nanging moal langsung dipelakan. Bade disarangkeun wae bade ngantosan dugi ka rengsena heula dipacul sadayana, tembal Kang Yaya. Rek digarap kabeh kitu apanaan lega. Doh, pamang Pak bade sadayana wae. Mubajir ari digarungkeun mah. Nya kumaha alusna we ari eta mah sabaraha urang gitu anu digawena. 8 urang Pak. Wangkongan jadi museur kana tatanen anu digarap ku Kang Yaya. Neng Arin mah teu milu nyarita. Da teu nyaho ari kana soal tatanen mah. Tos di mana Wah Haji? Linggih heula atuh ka dieu. Ceuk Wusuhat ngagorowok mangsa nempo Wah Haji ngaliwatan jalan anu aya di hareupeun buruan imahna. Wah Haji ukur ngarandeg sakedeung bari ngacungkeun jingjingan sarta pepeta nuduhkeun ku curugna. Geus kitu mah Wah Haji gura-giru neruskeun deui lengkahna teu malire ku Wusuhat jeung pamajikanana anu bati gogodeg. Lengkah Wah Haji teu kebat muru ka imahna, malah mengkol nyorang jalan satapak anu kabelah kenca. Anu berasna ka hiji imah leutik anu geus rada reyod alatan kahakan ku umur. Sampurasun. Ceuk Wah Haji salam dibarengan ku keketorokanna panto. Tekung silila ngurunyung saurang aki-aki mukakeun panto. Nempo tina kaayaanana mah eta aki-aki teh geus ripuh pisan, lempangna oge geus semu ngaleper. Leungeun katuhu eta aki-aki buntung semet sikuna. Genjing Kang Misna, tiap aju ka jero heula Kang. Ceuk eta aki-aki dareh-deh pisan. Moncong nyebut ngaran bisi aya cak-cak bojas. Tempas Wah Haji. Nya hampura Kang, poho juh poho.
Geus dimanya atuh ngahajak ka dieu akang teh. Nya ngahaja we atuh ka dieu ieu kabanjaran ke boga milik. Tembal Wahaji kituna teh bari ngasaongkeun jingjinganana. Aduh, eta kuring teh sok ngaberatkeun wae. Teu we padahal mah ari beas-beas wae mah kuring oge boga atuh Kang. Ceuk eta aki-aki sanggeusna nempo si jingjingan anu tetela eusina beas jeung deungeun atahanana. Tong ngawajul kuring ge nyaho maneh teh keur teu boga beas saperelek-perelek acan. Dikitukeun mah eta aki-aki ngan ukur tungkul. Patra pisan aya nu ngalintung dina kongkolak panonna. Nyohon ji nyohon. Hampura kasalahan kuring baheula. Baheula kuring sok ngajahatan wae ka Wahaji. Anu geuning dinya mangsa geus kolot kieu mah Wahaji kenye anu sok remet nyulungan ka kuring teh. Ceuk eta aki-aki bari geus teu kaampe cimatana merebay maseuhan pipina. Manggeus teu kudu nyabet-nyabet perkara anu geus kaliwat. Ari perkara kasalahan mah kuring oge sarua salah. Eta buktinya jangan maneh oge nyepi ka buncung kicu balukar tina kalakuan kuring. Ijo kuring mah buncung kieu oge Haji. Da ieu mah balukar tina kasalahan kuring anu ngajahatan wae ka Haji dina bangsa baheula. Justru sanggeusnya buncung kieu kuring jadi sajar kana kasalahan diri. Nyuhun pisan geus jadi syariat insapna kuring Haji. Ceuk eta aki-aki bari luwa-luwe nyusutan cimatana. Sakedapan mah Wahaji ukur neuteup eta aki-aki paneuteub anu pinuh ku rasa karunya. Hampura lain teu sonyo pamajikan bisi ngajagoan. Ieu mah bisi hayang barang beuli. Amun keur butuh nyanyaon mah nyarita we nyicah kajang uyat atawa kasaha. Ari keur boga mah kuring oge moal ngoretkeun. Ceuk Wahaji bari ngepeulkeun duit kana leungeun eta aki-aki. Ajukeun bae ji ceuk uju. Tarimakeun meungpeung aya kuring deuk balik heula nya. Tempas Wahaji bari semu nyumputkeun beungeut siga nu embung kanyahoan yen aya nu ngembeng herang dina kongkolak panonna. Cimata eta aki-aki beuki murubut mangsa neuteup tonggong Wahaji anu beuki lila beuki ngajauhan imahna. Ya Allah, hapunten sagala kalepatan abdi. Geuning jalmi anu kapungkur sok dijahadan ku abdi teh. Bukjosna mah jalmi anu teu walehat ka diri abdi. Ceuk eta aki-aki anu tayohna mah eta teh urut patalukan Wahaji dina bangsa baheula. Ari Wahaji geus kitu mah kebat muru ka imahna. Diburuan imah kasampak maoyom keur maraban hayam. Nyai, kolak teh geus asak. Sandapina kahareupeun maoyom kolak anu ditanyakeun ku Haji teh. Barang coh juragan, juh di dapur kan nyuang. Tembal maoyom semu ngadilak. Wahaji ukur nyerengeh memeh ngalengkah ka jero imah. Wahaji nepak heula bujur pamajikanana. Aki-aki cunyihin si acalenyo. Ceuk maoyom rada muncereng. Cager waharanya geuning Wahaji teh cunihin. Awas Kang Dego wae tah cunihin. Mohon tong diturutan tah cunihin Kang Dego mah nya. Ampun Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, ari Wahaji mah kebat bae asup ka jero imah dibarengan ku surungah serengeh. Ya Allah, kitu-kitu ceuing abdi mah gajuh cara oge teh. Garendeng nama oyom kituna teh ditungtungan ku surungah serengeh sorangan. Recetna hayam anu keur parebut bangsal jeung beunyer siga nu milu nyeungsirikeun kana kalakuan Wahaji
anu jadi pamajikanana dina mangsa harita. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, poe geus ganti deui. Irawanci anu buburuh geus ngabedug geus marulang, dua jalma nalikreuh mapai jalan satapak. Anu aya di wates lembur babakan ledok. Anu tetela eta dua jalma teh tayalian ti si Oting jeung Janggandi. Tah, ieu lemburna mah Den, ceuk si Oting ngarandag heula. Atuh, napi oge atuh, urang teh ayeuna teh napi ka lembur babakan barawak-barawak atunya. Tapi hadena mah urang neangan heula dahareun Den, teu kuat kuring mah lapar, beuteung geus kukurubukan. Janggandi ukur unggeg, anu saterusna mah nuturkeun si Oting, anu geus mimiti ngalengkahkeun deui sukuna. Beuki lila lengkah si Oting jeung Janggandi beuki asup ka jero lembur. Geus apal tayohna mah warung anu pangheulana dijugjug ku si Oting teh. Sanepina ka warung kasampak keur aya sababaraha urang warga anu ngadon ngaropi. Sup si Oting asup ka tepas warung anu lumayan lega. Geek si Oting dina bangku anu geus disadiakeun, teu malire kanu keur ngaropi anu pating ngrareret ka dirina. Janggandi oge nuturkeun diuk sanggeusna unggeg tandami hormat kanu keur araya di dinya. Ade ngopi atanapi tuang encep, ceuk saurang awewe anu geus rada umuran nyampeurkeun darehdeh pisan. Patara pisan tina sarot matana mah sigadu banget kataji mangsa nempo kakasepan rupa Janggandi. Rek dahar kuring mah deungeunna we jeung nungeunna. Kopina we sakalian, ceuk si Oting nyelengkeung. Oh, mohon mangga. Dupi encep, ceuk anu boga warung ngareret ka Janggandi. Samikeun atuh mah, samikeun wae atuh. Sareng upami aya atuh, abdi mah hoyong bungbuahan atuh, tembal Janggandi. Bungbuahan mah mung gaduh cau sareng salak mungkul encep. Bade kitu. Wios atuh mah, saayana wae atuh. Anu ngawarung ukur unggeg dibarengan ku imut. Geus kitu mah gancang ngoloyong ningalkeun si Oting jeung Janggandi. Saha eta teh mah? Asa karek nempohan kami mah? Tanya saurang lalaki anu keur malik-malikeun gorengan. Anu sigana mah salakina awewe anu ngawarung. Teuing, ni resep kami mah nya Kang. Mani kasep, nya sopan budak teh. Ngan anu saurang deui mah mani gageleuheun borongongong. Shh. Ribut atuh bisi kadengeun. Teu kungsi ngomong, ceg kana pesenan anu geus diwadahan kana baki. Geus kitu mah kalayan ati-ati nyampeurkeun si Oting jeung Janggandi. Sanapina pesenan, calebak we si Oting mah miheulaan dahar, cacaleuhakan siga anu nikmat pisan. Uang atuh Kang, uang atuh, ceuk Janggandi rutret heula kanu keur ngaropi samemeh ngahuapkeun teh. Anu direret arungeuk semurengkuh. Geus kitu mah calebek Janggandi oge dahar siga anu nikmat pisan. Rengse dahar diteruskeun ku ngadahar bungbuahan, diselang ku nyuruput cikopi anu ngebul keneh. Geunah pisan katempona teh komo narajang si Oting mah nepi ka peureumbeutan sagala mangsa nguyup cikopina teh.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru di tepas warung kariduaan anu sejen mah geus marulang kopi tinggal dadekna cangkang cau patumpang tindih jeung cangkang salak. Parantos encep cek awewe anu boga warung datang beresan runtah jeung wadah urut anu dalahar. Parantos atuh mak sabarahaun atuh mak tembal Jang Gandi anu ngawarung ngabejakeun harga kawilang murah ari sakitu mah dadaharna oge jeung deungeuna anu ngarareuna pajauh pisan jeung asakan hiji warung mangsa pangarang dongeng nyimpang dina hiji perjalanan mah lain asakanana ketang anu jadi masalah teh tapi hargana anu kaleuweuhi harita basa pangarang pesen beuleum nila jeung cah kangkung tegede-gede teuing nila nama teu leuwih ti 5 ramo ngajerebeng-beng soteh pedah we dibetok atuh cah kangkung namangan ukur sapiring leutik ari sanguna mah biasa saalas rada metung meusan tes teh manis we sagelas ngeunah dahar oge mani ngalimed teng sedahar nanyakeun harga wajing pokona mah lah saupama teu dicekelan mah pasti mata pangarang teh ngajol kana gelas urut teh manis mangsa anu ngawarung ngabejakeun harga anu geus didahar ku pangarang anu cenah mah 150 ribuan ambak nyedek tenaga midek tapi antuk nama pangarang teh ngelehan kapaksa ngodok pesak teh rada jero anu saterusna mah ngadius mawa rasa tugenah anu pagaliwota. Astagfirullahaladzim berarti can bisa ridho jeung ikhlas pangarang teh matak nepi ka nyabit-nyabit deui katugenah hate ku bebengok anu ngawarung harita teh geus lewat perkara eta mah ayeuna mah kembali ke laptop ye jadi nyaritakeun pengalaman anu ngarang ieu mah nya ye cager pohar ai Kang Heri ayo kembali ke laptop. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanggeus anu ngawarung ngabejakeun harga anu geus didahar ku si Oting jeung ku dirina Jang Gandi ngusiweul ngodok duitna tina pesak calanana song dibikeun kanu boga warung. Seueur teuing atuh ieu mah encep cek anu ngawarung rada molohok mangsa Jang Gandi mikeun duit anu ngaleuwihan tina harga anu geus dibejakeun teh. Wiyos atuh abdi mah masihan wae atuh upami ngawedean atuh abdi teh ngiring cali heula deui atuh hoyong ngarerehkeun heula patuangan atuh tembal Jang Gandi. Oh mangga encep mangga atur nuhun pisan encep dupi encep teh bade ka mana ditanya kitu mah Jang Gandi siganu heserek ngajawab. Bata tanya sia teh atuh ganeng cek si Oting nyorongot. Mohon punten cep punten cek anu ngawarung siga anu pohara sieunana mangsa menang sikap anu samodel kitu ti si Oting teh guragiru ningalkeun si Oting jeung Jang Gandi ari Jang Gandi mah ukur gogodeg bari ngareret ka si Oting anu harita ngabaturan dirina. Mamang atuh nyaho atawa hanteu atuh di mana si Arin teh atuh cek Jang Gandi netep ka si Oting anu rada dilaunkeun ngomongna teh. Ari imahna mah teu nyaho den da nempoan oge basa keur di Karebon jeung kabogohna. Atuh ayeuna mah neangan heula tempat keur panyompotan atuh tugas maneh anu saterusna atuh neangan imah si Arin atuh amun geus kapanggih gancang bejaan kuring atuh sorting. Amun neng Arin geus kapanggih kuring menang balik den asa hayang meuli arak ieu teh doh
Sabodo teuing atuh, ari geus kapanggih mah enjog wae atuh, rek balik oge atuh. Siap atuh ari kitu mah Den. Geus kitu mah jung si Oting cengkat, tapi teu kebat gancang diuk deui mangsa mireungeuh sahengna abringan anu aya kana 100 urangna rentang-rentang ngadeuketan ka palebah dinya. Sababaraha urang anu leumpang di panghareupna patembalan nepakan kendang anu dibarawana, sawareh deui igel-igelan bari kakawihan siga anu bungah pisan. Ditukangan eta abringan ditarungtun 2 munding jalu anu lalintuh pisan, dituturkeun ku nu narungtun domba jeung puluhan urang lalaki anu maranggul karung. Aya naon atuh? Eta teh aya naon atuh? Cek Jang Gandi netep ka si Oting. Si Oting ukur gideg tanda teu nyaho. Ari anu boga warung gagancangan muru ka jalan anu teu jauh ti hareupeun warungna. Abringan beuki ngadeuketan ka palebah warung. Den, itu lalaki kabogona si Arin teh itu Den tuh. Cek si Oting satengah hari weus-weus nunjuk saurang jajaka anu aya di antara eta abringan. Jang Gandi gancang ngareret. Gebeg! Jang Gandi pohara ngagebegna sabab tetela jajaka anu dituduhkeun ku si Oting teh layalian ti Jang Pringga anu geus kungsi panggih jeung dirina. Kurang ajar atuh, sia deui geuning anu ngadeuketan pipamajikaneun aing atuh. Rendengna Jang Gandi kalayan paroman banget anu dak dubadakan pinuh ku amarah. Wah Den, cek si Oting netep ka Jang Gandi. Jang Gandi teu nembalan gancang nyumputkeun beungeutna mangsa abringan Jang Pringga geus aya di jalan anu teu jauh ti tempat cicingna. Bade kamarana ieu teh asa rame kieu, cek anu ngawarung. Nalek anu keur igel-igelan nuturkeun wirahma kendang. Jang Pringga bade narosan Neng Arin. Tembal salah saurang anu aya dina abringan rada ditarikeun. Gebeg! Asa ngadenge sora gelap dina tengah poe ereng-erengan pikeun Jang Gandi mah peureupna ti paparekat, untuna kekerot bari ceuli mah dirancung-rancung we ngadedengekeun wangkongan anu boga warung jeung salah saurang warga anu aya dina eta abringan. Ngateng atuh, mane maju geura balik atuh, cek Jang Gandi ngareret ka si Oting. Macan kapanggih mah Neng Arin age tuh Den. Dasar belagog atuh, pan bieu kadenge atuh, cenah mah eta lalaki teh geus pasti ngaranna si Pringga teh atuh, anu rek nanyaan ka si Arin atuh. Ya geus pasti atuh, bakal ngajuk-juk ka imahna si Arin atuh. Sakedapan mah si Oting ngahuleng anu saterusna mah unggut-unggutan sorangan. Heuh nya Den, heug atuh kuring mah dek balik Den. Hati-hatinya Den, cek si Oting. Kituna teh bari cengkatina diukna. Anu saterusna mah ninggalkeun Jang Gandi anu masih keneh diuk dina tempatna. Sanggeusna abringan Jang Pringga rada jauh, Jang Gandi cengkat tina diukna. Anu saterusna mah kaluar ti eta warung. Bade miang ayeuna encep, tanya anu boga warung. Sanggeusna Jang Gandi aya di hareupeunana. Jang Gandi ukur nembalan ku unggeuk. Anu saterusna mah neruskeun lengkahna nuturkeun abringan Jang Pringga. Anu tangtuna oge bari tetep ngajaga jarak sarta rada tungkul nyumputkeun beungeutna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sanggeus aya kana sawatara lilana. Antuk nama abringan Jang Pringga anjog kaburuan imahna kuwusuhat. Jang Pringga gandang pisan diapit ku kuwedah lan jeung ku Kang Bedoy. Ditukangeunana ceulilis anu teu lepas nungtun Neng Anis, rerendengan jeung pamajikan Kang Kaka sarta pamajikan Kang Rohiman. Kuwusuhat jeung kulawargana anu kabeneran harita keur nariis di tepas imah pohara ngajarang hokna. Mangsa kadatangan abringan anu nganter kulawargana Jang Pringga teh, ari Neng Arin mah
siga nu pohara bungahna mangsa nempo bebeureuh hatena datang jeung anu jadi kolotna teh. Masya Allah, aya naon ieu teh meuni rame kieu? Tanya pamajikan ku Suhat, semut tagiwur. Kieu teh nya hapunten pisan teu pasihan heula ibarti anggalna. Abdi sadaya ka dieu teh. Aduh, maksad si jangan terjang pringga anu maksad nama sejak narosan Neng Arin cek udahlan anu nemalan. Waduh, narosan be sugan teh om do bapana. Naon om do teh cek Suhat dikerung-kerung neuteup ka pamajikanana. Enya om do teh ngawadul. Lah sok araraneh ai basa teh tiap atuh ka jero teu sopan ari di luar kieu mah sanggeusna sasalaman ka pribumi. Ulah warga Jangpringga, ulah wargana Kang Kaka, ulah wargana Kang Rohiman, sarta kula wargana ku Suhat arasup nuturkeun anu boga imah teu asup kabeh da bubuhan loba anu ngalanteur nanyaan teh. Ukur inohong-inohong lembur wungkul anu milu asup teh sawareh deui mah pagelak-gelak di tepas imah jeung buruan. Aya naon ieu teh nya? Aduh, nya meni rame kieu geuning. Tatangga ku Suhat nalek abringan anu nganter kula wargana Jangpringga sarerea nembongkeun ka bungah anu pohara mangsa geus dibejaan yen Jangpringga datang jeung kula wargana teh rek nanyaan ka Neng Arin. Kajurung kurasa kapanasaranana narungtutan warga Babakan Ledok daratang ka imahna ku Suhat. Dina waktu anu tepati lila oge buruan ku Suhat geus pinuh ku pasedak-sedakna warga. Kang Yohendi anu milu kana abringan warga teu sirikna pangdaekanana beresan puluhan karung babawaan dientepkeun di buruan. Jelema eta teh pan baheula mah rampoknya oi. Nya nah geuning milu ngantor Jangpringga. Loba warga Babakan Ledok anu pating kecewis bari kurang kerung neuteup ka si Yohendi. Andarak-dak we salah saurang warga Babakan Ledok anu hideng nyaritakeun perkara insapna si Yohendi. Tuh teu nyangkanya bet hampir arinsap kabeh pensiunan anak buahna Bahdakok teh. Haha, pensiunan awas preman pensiun wae tuh ah. Nya sok aya wae. Tapi nya ketang asa kabeh arinsap. Nya ari lain anu maraot nama. Kitu di antara galecokna warga anu ngagarimbung di buruan. Ore, hidup Jangpringga. Hidup Jangpringga. Hidup Neng Arin hidup. Hidup Neng Arin hidup. Warga anu pagelak-gelak di buruan pating kararung mangsa warga anu pasedak-sedak di tepas imah anjeung anu raronghok ti lawang panto surak eyah-eyahan. Naon naon? Tanya anu di buruan pinuhku kepanasaran. Oi, Neng Arin dari Jangpringga, oi, horse. Hidup Neng Arin hidup. Hidup Jangpringga. Dah pokokna mah teh hajat telongkah imah, oi. Nanggap jaipong lah, nanggap jaipong. 40 poe, 40 peuting. Lah, tapi kabojor si laeng coplok, belas igel-igelan. Man barakatak we kabeh saleserian siga anu barungah pisan. Iwal paroman saurang jajaka anu haritaker nalingakeun ti kajauhan anu katempona jauh tina kabunga. Eleuh mitra pemirtub dongeng Mang Guru, rupina baktosna parantos seep insyaallah sanes waktos ya dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru si Jamit mung kuramit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Mios.